Nyusahkeun aing Gusti. Mak, Euy, aduh capek mak. Tak apa mak. bisa haye. Tadi mah ngasih ngalah yuk. Gak bisa abah, punya emang apa? Ye Jang, emak keur ngaliwet jeung si Abah. Ai si Abah ka mana? Si abah di sawah kene mak kemasul. Asep tadi di tanggal kalapa ke rumah cenah emang yang kalapa. Heeh, emang hayang kalapa tuh pang mukakeun ieu. Teh ku Asep ngalah, Asep nu muka deui. Tong sok kitu, jadi budak teh kudu daek disita ku kolot teh. Eta oge dae, kan keh heula we. Eta mah teh nanti teh. Keur masak di jeung si Abah, apana? Kan hayangan diwet cenah. Eta naon mah gehu. Gehu tempe. Ayeuna, terang si Abah ka ditu di sawah, kita ka dieu teh dahar, emang geus masak. Ayeuna. Heuh, ayeuna atuh. Ayeuna mah. Ayeuna guru teu kararese di situ teh. Beres ge hiji banyak. Gue Asep deui. Capek kali Abah. Tulis hiji, dua, tilu, genep, 10, tiluan. Asep heuyan ye. Kunaonnya Pak? Urang. Yuk, karamu kamari datang itu. Kumaha sedin? Kunaonnya? Nang kunaonnya itu. Tos aku teh. Nek ikut piring teh nya. Kan kamu lagi teh ya. Ya Allah, nya teh kumaha sih? Jika patuh gitu. Bukan ya Allah. Mana yang leuheung nya eta mah daging. Lah aku mah tuh pas ngambil ya Umi kan kalian tuh tahu ya aku suka makanya kan urang aku nih aku teh kan ngambil mie ya diginiin sama tangan aku teh diginiin dicempal terus dijorok ih nggak apa-apa kan dicempal gitu pas ambil mie pas diginiin panjang tapi mie nya teh meni muringkel gitu keras kayak kawat jemuran astagfirullahaladzim seikhlasin bener mah ya pasti seikhlasin ya nah urang teh kemarin teh kaundangan surmiati urang teh nyokot daging di parasmanan teh teman di parasmanan teh terus nyokot daging dipluk itu murah di luhur teh aya beurit tahu ya hiji eta teh dana kumaha apa ada eta teh dana kumaha dana
Neng? Naon sih? Neng lu naon? Kepo. Kepo teh naon, Neng? Akang mah kudet ih, kurang update tegaul nya teu. Tahu nya teu. Banyak kan teh nyaho kepo teh naon. Akang mah pameget. Saya mah da cewek-cewek cantik. Tidak dari Meni gancang-gancang sih ngomongan Neng. Neng teh geulis. Cek emak Asep oge. Lamun awewe mah ulah beki ngomong. Aduh maaf. Terus atuh, ari akang teh kesini teh mau naon? Siap teh ka Abah. Kan tadi ninggal Neng garolis. Nah, telah tuh enak mah Asep arek ka Abah deui nya. Gue penungan. Lu penung mah geus ulin jeung hayam kan itu. Neng ya. Asep pada Neng. Naon cenah? Ieu. Karamanya. Ya urang teu apa-apa geus bae. Asep jelas ka pamain. Yang penting si Asep mah kan unggul ya. Bisa rewot. Asep ngomong karek kita kali mana mau nggak? Kita kali? Awak zaman ayeuna mah. Neng, ayo Neng ka mana wae? Ayo wae. Iya menisok jadi rindu Aa. Neng, ayo cari di situ. Neng, tinggal tuh. Itu meni indahnya. Leuwih indah ti wajah Neng. Neng tangan. Neng, di mana? Rindu. Dan Stop, pasukan. Di sana ada tempat-tempat pemukiman pasukan. Bagaimana kita pasukan? siap komandan. Siap komandan. Kita atur strategi sekarang. Siap menyerang. Ya, nah, kita atur strategi. Siap komandan. Siap, kita jalan.
Di sini tempat wilayah yang strategi itu. And di sini hancurkan tempat ini. And di sini juga jangan sampai lengah. Komandan, ada warga di sana. Mana? Atur strategi kita cepat. Siap, komandan. Kena, komandan. Hah? Bodoh kali kau. Sini saya tembak. Neng. Neng. Tolong. 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 Walana bajingan. Awas ku aing sia. Neng. Neng. Kenapa, Mang? Iya di ketembak Belanda, Mang. Mana Belanda Mang? Mana? Awas. Mang, atur Mang. Amal kaditu urang mawa ieu heula nya. Sok buru mencar. Buru. Bodoh kali kau. Tak kena juga. Lihat, warga makin banyak pasukan. Iya, komandan. Serang! Tak berguna. Serang! Warga. Jangan geus beak eta pembunuhna. Ayeuna urang bangsa serang. Tinggali geus jerang. Ayo buru. Ayo, serang. Urang.
Hei, Walanda keparat. Maneh geus maehan kabogoh urang. Awas. Aing diludasan sia. And you orang warga, ku tembak kau tadi, my love. Kau, ayo kita serang, ayo kita berantem. Aku tidak takut. Ya. Hah? Hah? Apa ya? Kamera teh malah sih. Iya. Kamera teh di ditu kene. Ulangi. Bang. Sebenang tadi bang. Sok. Siap. Action. Sekarang. Aing dibales. Aing, ha? Walanda. Lain. Ya chef. Oh, Ya chef. ayolah. Aing mimpi diserang ku Walanda. Keset, aduh. Itu peci. Oh. Yo. Chef. Yuk. Aduh. Abah tadi sare mimpi diserang ku Walanda. Si emak ukur ngora. Ya ukur ngora keneh gini. Si emak katembak gusti. Anak bu aing dihantam. Gitu macem-macem. Aing kieu-kieu oge yo. Nya, bare to mesti maehan. Wah. Balanda. Maehan menang 1-2. KRT. Balanda. Oh, jadi bawa atuh jeung RT na, Balanda teh kumaha deh? Siap boloh. Nya, jadi kieu. Balanda nyerang. Nyerang. Ai Balanda mah kan make dor. Dor. Bedil. Ya nya bedil. Tah. Ai abah mah eta teh jeung si ieu, si Apan teh Ciberem gitu tah. Karena silatnya jago si Apan teh. Nya ingat untuk aing gak bisa. Gideg jurus semar mesem. Aing hebat. Kabisaan. Ilmu aing teh kusia kuduna dicopot kita. Itu. Ada yang bisa euy. Kayak jeung abah kurang latihan silat. Abah mah juga naksurupan kenapa? Apaan ayah sima aing, sima maung aing, maung Bandung. Ore, aing jadi bola ho juga sia. Aya naon eta aya naon. Tadi Asep lah saung. Aing mah ipin teh alimun kalapana sudah. Aya eta terus kalapana kumaha? Simakeun. Oh,
Cuma bang kan ngaliwat, cing abah lagi cuma yang dahat. Kalau ngalakeun kalapa malah ngaliwat. Oh, ngau pun bae syukur. Kalau aing paul sih man kana naon sih emak. Emang kenaon sih emang? Heuh, tadi cekat tembak. Iya, tuh. Ari abang ngimpi kan? Tapi ciganya, sep. Ayo pulang kan itu bisa dia. Heeh, hayu. Si emak bisi kuna naon? Itu si mama ya kayaknya tumulus kayaknya dibungkusan kayaknya. Hai ngata my love, my bem. Hayu. Hayang digandong. Oke, asam capek gandong abang. Hayang digandong. Mbok anak laki asam ku abah gandong. Mau kan? Ajun. Ini suruh kumaha? Cewek sok kalang apiin lah. Oke, atuh. Cicing siang kamu mana-mana. Adio, jampean. Kok abah tuh ya, jampean. Sangkan ulah aya nu mau. Ayo, ti heula. Ayo, Bang, ayo. Sampai harupat. Gerak gede, gerak lompat. Gerak lompat. Mahal. Sampai harupat. Gerak gede, gerak lompat. Sing cari dina. Ku kang apin di bawah. Bah! Ngalakeun wae sahabat. Bah! Ayo, buru itu abah ah. Ganteng atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah tuh Suwi. Atas sayang. Ayo, sayang. Masakan mak. Kela kedeng deui jam, kedeng deui asak. Kita tadi asa kedeng deui. Ya sing sabar hirup teh. Jadi sia nu ngomong teh ai. Nah, abah icing wae. Ya, Naon, Mbah? masaknya. Ieu apaan hayang liwet cenah. Wis ngebual aing. Heeh ngebul tadi mah henteu. Tapi itu naon lah. Tiga asap-asap cintaku pada emak. Sini nah. Nah. Nah, kedeng deui asak duluan. Ladah itu. Ada lah ieu cengekna loba kieu. Asap ya? Ya hayang mak. Yuk, itu emak. Nya mahi jeung tiluan mah. Ayo aku. Antosan buat deui. Mak, Naon, Mbah? tadi abah teman. Heeh. Terus istirahat. Terus Terus ngimpi. Mantep nana. tuh kuna naon tuh tadi ge keur masak kapanan? Ki, Di naon, Mbah? ngimpi emak ketembak. Usaha. Kualanda. Itu abah teh langsung dipaehan balanan. Di Jode. Di Impok. Ronuk. Sok sia. Kapan si Asep namun kedaikeun nurut ku aing siang gede. Itu
Ah, abah mah dah. Tong sok ribut atuh. Bapak man abah. Iya. Jangan sakit mak. Can ke kedeng deui. Ngantah. Abah ngantrasan ya, Mak. Nya, antusan kuda pigi asap. Bahasa mereka balong heulanya. Ah, atuh. Si menang lauk. Iya, apa kalau kan eta mah. Heeh. Nyata atuh. Abah salin heula nya, Mak. Nya sok kali heula. Ke kuda pigi asap. Lep. Tos heula dilanjutkan di episode opat.